Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku kaagungan Allah urang sadaya tiasa kumpul ngeriung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku kaagungan Allah, ku kersaning Allah. Urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar urang teh salaku manusia bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener jeung salah pada manusia. Matak geura eureun nyaritakeun salah batur sapanjang urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri. Hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Dewan, Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan tinangtu ngabogaan pamaksudan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Lamun dagang pasti hayang untung, lamun tani pasti hayang hasil, teu ari pangajian hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Gening sadar teu sadar sim kuring teh jeung hareupan jelema garde wadul. Deuk teu disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate patojaiyah. Cek bibir hayang ilmu, lamun bener ibu hayang ilmu di dieu ge aya rutinan. Nah hate sakieu jamaahna. Kapanggih garde wadulna teh. Nganu kudu ku urang dipertanyakeun mun bapa jeung ibu bener hayang ilmu tah kieu nanyana mun geus beunang eta ilmu deuk dikumaha eta ilmu. Da loba jelema teu kuat ku ilmuna, loba jelema luhur ilmuna tapi luhur kasombonganana. Padahal jelema nu luhur ilmu mah kudu katempo sopan santuna, linduh ieuhna jeung hade adabna tah ilmu ngawujud dina dirina. Weh. Sabab toong atuh hadis Nabi al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu, kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, da kanyataan mah urang baroga ilmu, da hirup mah poek wae. Kabeh arapal bab tahajud, tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees atuh. Kabeh arapal bab infak jeung bab sedekah, tapi naha sakapeung yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Jadi dalil karek ngapalkeun can mampu dina ngamalkeun. Tah cahaya teh di mana? Dina gawe, Pak. Ibu gepan apal kasalaki teh kudu hormat, gening duit leutik mah rada jeding. Apan urang jeung urang ge ararapal wa'tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha para ustad poe ayeuna gurger we harayang pasea. Berarti punten dalil teh karek samet bibirna can asup kana hatena. Matak nu ngaran ilmu, al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Saha nu bakal menang cahaya ilmu? Qalbun salimun, iwal teh jelema nu hate bersih. Jelema boga harta alus hatena, bakal loba mantuan batur, miskin kabantu, yatim kabere, nu jompo bakal kaumean imahna, sabab harta caricing di jelema nu alus hate. Nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki luhur hartana, beuki sombong kahirupanana. Kongkorong ge ngagebay papanjang-panjang, lempang teh padongko-dongko. Gelang teh ti dieu nepi ka dieu sasalaman teh kuajiga robot atuh. Malahan lamun ngagupayan ka batur teh hayu urang pangaosan. Padahal kudu sadar umat Islam mah hampura entong meurihan hate batur. Tong ngomongkeun kongkorong ka jelema nu teu make. Tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga. Tong nyarita-nyarita imah ka jelema nu can boga imah. Nah, hargaan perasaan jelema nu miskin. Ieu mau ngadon dipake ria kongkorong ngareneng jeung jelema miskin, ieu teh 40 gram ti suami, kumaha ceuk tatangga kumaha sia we ah. Tuh, harta cicing di jelema nu kotor hate, tak kitu balukarna jadi sombong. Ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu hampura beuki tawadu.
Ngaran-ngaran tawadu teh boro-boro mah kolot, budak leutik ge bakal dihargaan. Padahal budak leutik teh apal Quran, budak leutik teh apal hadis, budak leutik teu ngaji, budak leutik teu salat, tapi tempo budak leutik mun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nu geus jebrog kieu teh. Quran dibaraca, hadis diaraji, ka masjid leket, tapi lamun pasea jeung tatangga teu akur jeung dulur, komo kanu ngaran salaki, saminggu teu diolok ku duit hese cager. Ternyata Quran can mampu ngarobah eusi hatena. Nah hari budak teu apal Quran teu apal hadis tapi bear hatena aya jaminan Allah yuladu alal fitrah, budak mah dalam keadaan suci matak nu mahal lain apal elmuna tapi nu mahal tah suci eusi hatena. Sadeul atuh da. Matak tina ilmu teh nu kudu robah teh hampura lain tiung jeung baju. Keun we tiung mah saaya-aya, baju saaya-aya, keun we tah nu kudu robah mah eusi hate. Lamun pangajian deuk neangan ilmu karena tiung jeung baju salaki nu matak linglung. Poe Senin kudu bodas pan nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban di mulian baju. Da bohongan urang mah patokanana kiblatna ganti baju, padahal ganti hate. Bener? Tuh garanti hate teh anu rudet geura entong, anu salah geura soleh, anu teu bener jadi balener, nu sok pasea jadi tara, nu teu akur jeung dulur jadi alakur, nu goreng patut ka salaki wayahna bubar ti dieu geuwat tangkeup ayah. Pan kete salaki bakal nanya kunaon mamah balik pengajian jadi lebay, jawab ku ibu tobat. Robah hate anu diarep-arep ku kabeh jelema ge robah hate Pak. Matak hakikat kehidupan manusia lain aya dina bajuna, lain aya dina penampilanana. Hakikat manusia mah aya dina hatena. Gedong sigrong mobil mewah, keur nahaon gedong sigrong mobil mewah bari eueuh nu nganjang. Kunaon batur teu nganjang bari eta teh gedong sigrong, da lain teu kabita ku gedongna. Ngan eta we nu gablek gedong hasil pamatu. Coba nu miskin imahna butut bari ku bilik molongo ongkoh loba nu nganjang kadinya. Kunaon sababna? Amis budi dina rarayna. Tuh matak nu nangtukeun hirup manusia akhlakna lain hartana. Aduh, kaharti meureunnya matak ungeuk-ungeukkan. Tuh, matak al ilmu nur. Cicingna cahaya kolbun salimun dina hate nu bersih. Matak patokan jelema nu hatena bersih da ngawujud ilmu teh atuh geus teu kudu loba nyarita, ilmu teh ngawujud dina bajuna ngawujud ilmu, na calanana ngawujud ilmu, sapatu ngawujud ilmu, bakal ngawujud. Palebah mana ngawujud dina bajuna milih baju wae moal pernah anu mahal. Nah era baju mahal lamun sedekah ngan saeutik. Sedengkeun sedekah urusan akhirat ari baju keun aku soek. Nama jeung alus-alus teuing ari dina awak ibu 2 juta ai celek ketek ka masjid mere 5.000 pan teu geblek cedok teh. Saha makhlukna bisa jadi ieu teh. Tuh, grasok awak ibu we mun deuk diitung sabaraha jutaan. Tiung denai 200 salawe. Gamis binih orang 750. Tuluy slop 500, 2 juta na awak ibu. Palebah nyieun masjid celek ketek 10.000. Cing teh 10.000 keur mana? Keur akhirat, sedengkeun akhirat langgeng abadi. Nah ai urang katipu kudunya ari baju di alusan, ari baju di mahalan, ari sedekah dileutikan, di mana letak cinta akhiratna. Teu. Lain wel mikir. Mangga emutan dina bajuna wae ngandung ilmu, Pak. Asli ieu. Saon sababna? Sabab jalma nu boga ilmu mah al haya'u minal iman. Bisifatna adalah sifat era nu disimpen. Disebut ustad lain atoh era. Nah sieun teu sesuai jeung laku lampahna. Da bawa batur teh nyebut ustad diukur sesebutan. Da dibawakan gawe jeung tugas nama kuring disebut ustad da can pas atuh. Lamun ngareret kana kalakuan. Apaan ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Tasik ieu aya nu bareuh da eta mah asam urat atuh. Lamun deuk dibawa kana gawe jeung tugasna urang disebut kiai, disebut ustad, disebut ulama, jauh tanah ka langit, Pak. Nabi Muhammad beres ceramah di Banan Doma di tengah jalan aya nu menta, "Ya Rasul, naon eta doma?" Kumaha cek jamaah, keur kuring we, kuring ti jelema sangsara, pan Nabi mah teu antap parah, kop bawa. Ieu na gerhana, ayeuna meunang amplop, pegat di belah ditu sok. Abdi mah yakin ku bapak dipegat belah ditu, darek jalan ka dieu urang mah tuh. Tuh.
Matak hampura Pak, semakin batur nyebut ka urang ustad kiai ajengan, lain beki ujug, lain beki sombong, beki era ku sebutan batu. Disebut pejabat, kunaon disebut pejabat lantaran aya rakyat. Eueuh rakyat, jaradi pejabat, da moal atuh mak nyarek mimpin cucungu. Matak sok aya geuning pemilihan, maka rakyat dititah nyoblos. Tah keur naon rakyat pageujeung nyoblos? Ngawakilan aspirasi rakyat. Keun si eta bagian di luhurna, urang bagian di handapna. Matak moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat. Matak pejabat teu kudu sombong tanpa rakyat maneh saha. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos. Ulah paribasa demi rakyat ganeng pidato teh kudu balik. Paribasa demi rakyat, maneh nama batuk saeutik berobat ke Singapura, coba rakyat boga BPJS galoba ditolak ke rumah sakit, paribasa eueuh ruangan, ka mana ruangan pada nusangsara nu datangna, mana demi rakyat teh mana. Matak hirup mah geuning ternyata ukur sesebutan tong lege. Ibu disebut geulis, da kuring mah hoream nyebut geulis ka ibu. Sim kuring misalkan pidato, ibu-ibu nu gareulis da hayang ongkek atuh. Nah, nu leuwih apal geulis jeung teu na awak ibu adalah salaki ibu. Mun kuring nyebutkeun geulis ka ibu artinya kuring nempo beungeut ibu. Teu apal sabeulegeunyeurna awak ibu, salaki ibu nu apaleun. Mun ceuk kuring teh ibu-ibu nu gareulis, kumaha ceuk salaki? Pret. Nah, cing teh mah jeung nyebut pret, geulis pelebah mana tapak budugna ge 70 dina tonggong tuh. Nu apal mah eta geuning. Matak nu apal dirina adalah dirina, nu apal goreng dirina iwalti dirina, nu apal alus dirina iwalti dirina. Matak disebut alus ku batur, nama jeung kudu sombong. Hirup ukur sesebutan. Kahartos ya. Matak moal jadi jelema nu gede tanpa aya nu leutik, matak geus gede kudu nyaah kanu. Moal jadi pejabat tanpa rakyat, matak geus jadi pejabat kudu nyaah ka kabeneran di dia mah dikersakeun ku Allah. Aya contoh ti Partai Gerindra janten pan anjeunna dewan diundang ku masyarakat hadir eta padahal ieu rakyat teh teu nyoblos kabeh pan teu. Gerak ku kuring ditanya ibu, ari ibu basa padewan nyalon nah kabeh nyoblos ka padewan ieu henteu. Tuh cirian belah dieu henteu Pak. Matak BLT teh coret ya Pak tuh. Tapi nah anjeunna henteu dendaman, mun ceuk urang gitu, mun ceuk urang ieu mah da teu nyoblos kuring, antep we, teu kitu. Sabab ngaran sosok pamimpin, ngaran pejabat, deuk nyaah ka rakyat, bela ka rakyat, nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Bodoh bolohona kitu kieuna tetep kuring pamimpinna rakyat anu jadi kudu dibebelana. Nah, itulah pamimpin nu keur diarep-arep ku rakyat sabenerna. Matak ieu teh ngaranna kurung. Awak ibu teh kurung teh. Ngaran-ngaran kurung geulis ukur sabatas titipan geulis. Da geulis teh 30 ka handap atuh. Da 30 ka luhur mah mana ya? 30 ka handap, 30 ka handap geulis. 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Matak lamun budak ABG umur 17 tahun heg cumentil bae. Naha deuk gumelis bae. Sabab aya modal geulis. ABG mah datang kuring sarangnya aanana antep. Coba nini sarangnya ustad jongklokeun sugan mah. Geus eueuh modal geulis masih kena cumentil Pak. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus lain geulis. Matak sabatas hirup mah titipan. Bisa na dibisakeun, daekna didaekeun, alusna dialuskeun, pinterna dipinterkeun, mampuhna ge dimampukeun. Ari urang deuk ngaku di meuna Pak. Nana gerhana capetang ku Allah dicepetangkeun, padewan jadi ku Allah dijadikeun, ibu daek datang ka dieu, daek pengajian ku Allah didaekeun. Coba tanpa Allah urang saha? Matak hirup teh sagala rupa sariring-riring dumadi sarengkak sapripola manusia ulah aya pengakuan tapi aku kabehanna ge kudrot pangeran. Takdirna dalam ibu lalajo urang mah mun lain takdirna da eueuh merek ustad eueuh urang mah. Dengaran ustad mah abdi apal komotasi atuh gudangna ilmu, udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan sarupa kitu, mustamid teh narang tung wilujeng samping al mukarrom, coba ka urang saja jalan. Well. Nu nyiwit ongkoh, nu nyabok ongkoh. Tuh. Tapi Pak, nalika cek Allah nana kulan, nana gerhana itu. Da lahirna keur waktu gerhana Pak. Matak gerhanana gerhana bulan, matak rada bersih sakieu mah. Dalamun gerhana panon poe mah tutung atuh. Engke teh pan cek Allah teh nana gerhana kulan Gusti, anjeun teh penceramah sumuhun Gusti.
Karena saha anjeun ceramah? Kan karena salira Gusti. Tah di dieu perang, Pak. Biwir bisa ngawaduh, tapi hate dibongkar ku Allah Ta'ala. Bener karena kami anjeun ceramah, sumuhun Gusti demi Allah karena salira. Cingku kami urang bungkar cenah hatena, borosote amplop bungkul. Matak jadi penceramah itu lain anugerah Pak, musibah. Hampura bisi bapak hayang jadi penceramah pikir bulak balik heula. Nah lain anugerah, musibah. Ngomong jiga nya kalakuan acan bener jeung omongan, pan munafik ngaranna. Bener pan? Ibu-ibu sodako si eta pang meditna deuk kumaha balegna atuh. Matak hakikat kahirupan cek urang Sunda, tekadna ucapna lampahna, tekad nu alus ucapan nu alus, lampahna ge kudu alus. Tekad tempatna na hate ngaranna kolbi, ucapan tempatna na bibir ngaranna kauli, pagawean tempatna sakujur awak ngaranna pi'li. Kolbi, kauli, pi'li, eta we patokan urang mah. Hatena sing alus, omonganna sing alus, prilakuna ge sing beres. Tiu ngaguyupuk, gamis ngangsar, bareng jeung perilaku grasok. Beki lucu tete ibu. Tiu ngaguyupuk, gamis ngangsar, ada belanyap, sopan santun, someah daredeh alus budi, hade basa, ngeunah lamun nyarita, lucu Pak. Tiu ngaguyupuk karena gosip beki. Tiu ngaguyupuk popelotot ka salaki, tiu ngaguyupuk teu kaur batur nyeun ka gorengan, bibir galing ngagogoreng batur, ditiung samet awakna can ditiung eusi hate sabenerna. Well. Tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu hakan cenah tah. Aduh, emong bukan sekali sewang. Pokoknya pemenang kaum lalaki. Lamun ibu hayang sekali ewang mamah dedeh ulemna ulah urang. Ngan paling bapak-bapak tong datang sekalian. Ti mana dalil jeung kateranganana innamal buistu liutamima makarima. Enak kurang jelas eta keterangan innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah teh ngawujudna dina akhlak. Matak jelema salat teu mungkin ngahina batur. Jelema salat teu mungkin ngaledek batur. Nah, pan salat teh tanha anil fahsya iwal. Tuh, ai ibu apa ngomongkeun batur dosa? Boga harta tapi pedit dosa. Ngagogoreng salaki dosa. Ibu salat. Nah, atuh bab eta teu eureun. Gening ieu salat teh ulah bakal dibanggakeun bakal ka surga, ngeureunnan perkara doraka di alam dunia wae geus teu sanggup. Bener ya teh? Matakna. Tina langkah-langkah salat teh kudu ngawujud dina bentuk akhlak. Sod, lam, jeung ta. Salat. Sodna sidqul qauli wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kene urusan usoli jeung teu usolina mah, kunut jeung teu kunutna mah tempatna dibahas. Nah, bisi gurger. Nu hiji subhana rabbiyal azim keun. Nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun. Tanu kudu tewak manu katilu. Subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi teh si eta nu kudu ditawak. Karena urusan perbedaan. Anguran teangan hikmah daripada perbedaan itu. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan beda adat, beda sifat, beda wujud, beda bentuk. Dihijikeun pan hikmahna borosot budak. Ku beda. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun da paling digijil ge anak ucing atuh Pak. Ieu teh perkara beda teh ulah jadi masalah. Lalaki kumisan jeung janggotan. Pan awewe mah henteu untuk kumisan teu janggotan. Tugasna ge berbeda. Lalaki kumisan jeung janggotan, matak bapak teu meunang buat baeud. Nah, era ku kumis. Maknya kumis panjang jenggot panjang tuluy baeud da jiga lele useupeun atuh Pak. Ayeuna ibu kumis eueuh janggot eueuh. Tuluy baeud pan lucu jiga jeruk deuk bitu. Ngan lalaki adalah ari jaluk wa muna ala nisa, salaki adalah pemimpin. Buat baeudna pamajikan ulah waka dihoak, disengor, disentak. Entong Pak, urang kudu ngelehan. Tanya awak sorangan. Dalam mau nanya pamajikan mangan nyegag atuh kunaon mamah baeud ku sia tuh ceuk urang oge. Puas. Tanyana awak urang. Tanya awak urang, aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang.
Sabab lalaki adalah pemimpin. Ngaran pemimpin leuleus jejer liat tali merhatikeun kanu dipingpinna. Gera toong padaringan bisi kosong biasna. Gera toong kongkorong nu dieclok can dipulangkeun. Gera toong duit gegeletekan 10.000. Gera toong lipstik geus disokalan ku bilik. Gera toong wedak geus dekok tengahna. Jadi baeud pamajikan teh bapak jadi sadar, oh aing nu salah. Gek we diuk gigireun, hampura mah liuk dengan ragap taya heureut pakeun pungsat bahan. Aya ieu teh artos 3 juta kanggo mama. Keur baeud dibere duit langsung nangkep lain teh tadi. Cager apa? Itulah pemimpin. Jadi lamun rakyat berdemo ulah wakanyalahkeun rakyat. Sabab rakyat anu memberi aspirasi. Artinya orang sebagai pemangku negara nu teu cocok jeung kahayang rakyatna. Sedih kaharti benernya. Tuh ayeuna tina salat sidqul qauli pan bapak ge jeung kuring sarua bacaanna mah wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati lamun ditempo tina bacaan da alus atuh Pak moal aya pang alus-alusna bacaan iwal ti bacaan salat alus bacaanana alus tapi naha jeung dulur teu akur lantaran goreng bibirna tapi naha jeung tatangga pasea lantaran goreng bibirna berarti alus bacaan karek samet bibirna can alus ucapan dina akhlakna lain we elpan maneh nu kitu teh. Kadua tina salat teh kudu ngalahirkeun lam, ai lam teh layyinul qalbi. Layyinul qalbi teh leuleus hate. Dihina bae, dipitnah bae, dituding bae we. Nah, pan engke di akhirat geus nyahun jelema tukang salat mah apal salat mah geus apaleun. Di akhirat teh urang teh salat teh rada teu balik ibu salat teh. Salat subuh jam 5, salat lohor 1:30, tapi engke di akhirat pahala nepi ka ngaweled jeung loba. Pan urang nanyakeun Gusti, nah ada salat abdi mah teu sampurna tapi ieu pahala nepi ka loba-loba teuing. Kumaha jawaban Allah? Anjeun dihina batur, maka nu ngahina ku kami dicokot pahalana dibikeun ka anjeun. Anjeun boga kagorengan ku kami dibikeun ka jelema nu ngahina ka diri anjeun. Matak layyinul qalbi, aya jelema nu ngahina tong sok hayang ngalawan, beak pahalana tah ku urang. Mun ieu tah lawanan, ieu mah matak pahalana teh itu teu beunang ieu beak. Layyinul qalbi sing laleuleus eusi hate. Katilu tarku ma'asi ninggalkeun kadarakaan. Mun geus apal ngomongkeun batur dosa, ngagibah dosa, keur naon diomong-omong demun matak jadi duit atuh. Mun apal tatangga ieu tatangga ibu. Ibu teh init ka Cikurubuk. Pasar Cikurubuk teh Bang. Init ka Cikurubuk ka pasar. Ibu teh nyaho yen aya lalaki keur pakaleng-kaleng jeung awewe sejen lain pamajikanana. Bisa teu ibu jempe? Bah. Sakitu we diajar mah gerasa. Lamun urang lalajo ka goreng patutan batur bisa teu bibir urang jempe? Sabab astagfirullahaladzim. Teu sangka Pak Kiai urang dieu hareuras hatena kieu. Mun ibu lalajo batur salingkuh jeung awewe sejen keur pakaleng-kaleng, ibu teh sedengkeun tatangga, bisa teu ibu jempe? Ah, geus kacau. Padahal ibu ge nyaho, lamun kurang diomongkeun, hiji bakal rumah tangga amuradul, 2 budakna jadi korban, 3 cantang tuh masa depanna, bener? Tapi lamun urang jempe, keun kumaha alur pangeranna, bisa-bisa nyanung terserah. Naon oi? Ngalawan. Da panasaran. Benernya ceramah di dia kudu kuat mental. Uyuh-uyuhan Pak Kiai di teu begung aing mah awakna. Nah, kuat barawel kieu. Oh da panasaran. Apa rasiko ibu teh bejakeun ka tatangga? Mane apal teu nu ngareneng jeung dewan? Saha? Kamari urang di pasar Cikurubuk keur milihan tomat panggih jeung jelema eta keur pakaleng-kaleng. Maknya demi Allah. Ibu sadar teu nu gigireun ibu teh hiji waktu bakal boga masalah jeung ibu. Tah si ieu nu bakal ngabongkar kalakuan ibu teh. Tepikeun ka ditu, euy, tong deukeut teuing si eta. Salaki maneh digogoreng majarkeun salingkuh di pasar Cikurubuk. Runtag rumah tanggana. Anakna hancur, atoh lalajo rumah tangga batur hancur. Tuh. Tapi lamun jempe Pak, hampura. Pan agama mah kieu, jelema nutupan aib batur maka Allah nutupan aib urang. Jelema nutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan urang. Ieu teh nu hadir teh lain jelema teu boga salah lain, ngan pinter teuing nyumput.
Da lamun dibongkar mah sok ngararaku. Beh. Anu baheula lalajo jeung lalaki pasarung-sarung lalajo calung teh saha tah? Anu bareto luncat tina janela imah rana rek dipletok ku hancib teh saha tah? Nepi ka urang ayeuna dimulyakeun, dihargaan, dihormat. Kunaon batur ngahormat urang? Batur poho aya kagorengan di urang jeung teu nyaho. Ternyata urang teh pinter teuing dina nyumput. Ngan engke di akhirat dibuka layar tancelebna. Keeng Pak. Matak jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna. Nu paling paur jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Sekali. Bisi gagal paham. Sabab belum gagal paham kayak digoreng ku batur jadi nggak goreng urang sarada gelo jelema teh. Jelema salah kapanggih lalaunannya jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna da kapanggih. Nu paling paur jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Bener? Bapak salingkuh kapanggih ku pemajikan ditonyok irung nepi ka nyengsol eudeuh salingkuh deui. Naha irung nyengsol. Tah nu paling paur nu salingkuh nu pika geus kolot teu kapanggih engke geus maot aya nu nyusul budak ti nu ngora. Sabuni bunina tarasi anger bakal kaangse bauna. Matak hirup mah keur hirup entong ngabauan awak. Nu mun bisa mah keur hirup seungitan awak. Kunaon eta? Ku amal ibadah urang. Matak lalakon ilmu teh kudu bisa ngarobah wujud lain jirimna, lain jenisna tapi gewat gera robah eusi hatena. Nu goreng kata tangga jadi teu goreng, anu salah jadi saroleh, nu kurang bener jadi bener, nu kedul jadi daraek, anu teu ecreug jadi baraleg. Itulah tugasna ilmu. Kakarawe disebut al ilmu nur. Muncul cahayana. Biwir teu pake ngogoreng batur, ceuli teu resep kana gosip, panon tara lalajo kasalahan batur, suku tara ngaleng kasalah, hate teu oleh nyacas bodas, di dinya ada cahaya ilmu mah. Luhur ilmuna tapi hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, tuduhkeun kana gerhana Quran nu mana ayatna kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Matak mun ibu hayang ilmu agama, mun ibu hayang Islam, mun ibu hayang Quran, Islam adalah suci, Quran adalah suci. Bener tuh Bu? Ilmu ge adalah suci. Lamun bener urang hayang narima tentang kesucian Islam, siapkeun wadah nu kosong. Sedengkeun Islam teh adalah ibarat cai nu herang, dibebeskeun kana cai anu kosong katempo herangna. Ngan lamun dina cai geus aya kopi, dilalep-lalep cai herang anger kiruhna. Agama asup ka jelema nu hatena kotor, hampura kiruh ngomongna, kiruh ceulina, kiruh pirilakuna. Mun salat asa aing pang salatna, mun pinter maca Quran asa aing pang pinterna, mun daek pangajian nepak dada asa aing pang ibadahna. Allah benci ka jelema nu sombong dina ibadahna. Lebok tah. Sedengkeun teh perilaku urang deuk tahajud wae, OTW tahajud. Nyeun status Facebook bubar tahajud, di beja-beja. Kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun. Urang mah hayang nanya asli, dangke teh di akhirat teh bakal ditanya bapak jeung ibu teh, "Man rubuka?" gitu Pak. Heuh ayeuna urang jawab, "Saha pangeran anjeun?" Allah. "Saha pangeran anjeun?" Allah. "Saha pangeran anjeun?" Oke, pertanyaan nu kadua, osok ngawadul. Osok ngebohong. Osok pedit, osok sombong, tah gitu jarawab. Da dina henteuna ge gede wadul atuh. Pertanyaan balik deui, cicing da falsafah ya. Jadi bahasa falsafah mah teu bisa juga ungeuk harita Pak. Komo nu suudon hate mah juga ngewa gitu bari teu ngarti itu teh. Bahasa falsafah mah hesa dicokot. Matak anu geus tunuh mending balik. Saha pangeran anjeun? Allah. Osok ngawadul. Osok sombong, osok pedit, Allah nu mana nu nitah eta. Ternyata orang teh ngomong dina bibir Allah, tapi naha teu wawuh jeung parentahna, teu wawuh jeung pituduhna, teu wawuh jeung panyarekna. Matak Allah teh geuning karek samet lambaina can ngawujud nyebut Allah dina akhlakna. Kumaha ku ceramah kieu kahar teh, kan teu kumaha teh Bapak teh? Cinta ka Nabi Muhammad. Kuring nanya, naon buktina? Geus sakitu-kituna.
Aya Nabi Muhammad pernah ngantep yatim? Aya Nabi Muhammad pernah ngantep nusangsara? Ari Nabi Muhammad ngarangkul teu ka musuh. Ngarangkul. Aya Nabi Muhammad nyaah teu ka nusangsara. Ari Nabi Muhammad nyaah teu ka jompo. Tah kuring nanya, bapak jeung ibu nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, yatim nu mana nu kabelaan, jompo nu mana nu dibantuan, miskin nu mana nu katulungan. Pek geura jawab ku masing-masing. Ternyata nyebut Muhammad teh teu wawuh urang teh jeung akhlakna mah matak poek we cahaya nabi teh. Kunaon poekna? Bongan dina diri aya hijab. Naon eta hijabna? Geuleuh, rujit, cua jeung ngewa antar sasama dina hirupna. Padahal nabi di mana aya nabi sifatna aya ka geuleuh ka batur? Eueuh, Pak. Sok Bandungan sejarah teh. Yeunit nabi ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Wur. Pan nabi mah balik deui ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul nah eueuh deui?" Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui we. Teuing lamun salaki ieu tah. Kang naha teu ka masjid, aya nu nyeblok. Kunaon? Ku ti kotok. Kumaha ceuk ibu? Isuk deui mah kabeh teh mau bedog kadek jelema kitu mah. Paingan Nabi berhasil, Islam nepi ka sadunya mengakui tentang pengaruh Nabi sabab aya nu pendukung utama saha? Istrina. Paingan urang Pak neraka batur da dieu mah teu neraka. Cobaan we bapak ceramah, "Ibu, yen ibu teh kudu nurut kanu jadi salaki." Cek bapak teh da moal teh nyegak, "Dah, salaki nu kumaha heula." Gitu. Teu neurak, Pak. Mangga we mutan mesti teu percaya. Sabab dek daek teu daek. Nu kaum ngaran ibu-ibu adalah makhluk paling teraneh sadunya. Dek teu aneh kumaha? Bapak usaha boga duit 10 juta pikeun kanu ngaran pamajikan, isuk-isuk cek bapak, "Mah, punten we 50.000 keur naon? Keur bensin." Dibikeun duit, dibikeun. Ngan kumaha cek bibir? Tah gantian. Nah, asa leuwih ti rentenir ing. Matak bapak butuh ilmu teh keur naon eta ilmu? Keur ngalelempeng jelema anu bengkok. Matak hakikat ilmu teh cahaya. Di mana cahayana? Dina hate nu beresih. Lole bahasa kolot, jang aing ngaji Quran teh sing tamat. Bismillah ge bisa ngapung. Bismillah teh bisa teulem. Bismillah teh teu teurak dikadek. Ku ilmu bismillah bisa ngaleungit. Cicing. Kade ye bisa teu ngarti. Jang ngaji teh sing tamat. Bismillah teh bisa ngapung. Cobaan ku ibunya balik ti dieu naik kana kenteng tuluy maca bismillah koloyong guprak modar ibu. Naon maksudna nyimpen bahasa torekat dina bismillah bisa ngapung? Lain ngapung awak da sidik teu boga jangjang. Allah nyiptakeun perkara anu sok ngapung nu boga jangjang, japati, manuk. Manusia mah moal bisa ngapung, Pak. Nu ngapung teh lain awakna, tapi ku ilmu bismillah nu ngapung rasana. Di mana eta sumberna? Bismillahi kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Welas jeung asih tah ngapung ka batur. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Kal jasadul wahid. Umat Islam kudu seperti hiji awak. Ngapung kana kasusah batur sehingga urang daek melaan. Ngapung kana miskinna batur sehingga urang daek nulungan. Ngapung kana kategenahna batur sehingga urang daek ngahibur. Di dieu bismillah ngawujud dina kapribadian. Pan ieu mah bismillah dibarasa ge pedit mah anger sok ngaku sok. Hiji tah. Kadua bismillah teh kudu bisa ngaleungit. Halimunan. Naon makna tina ilmu bismillah bisa ngaleungit? Da ceuk ibu teh alhamdulillah caroge abdi mah bismillah bisa ngaleungit. Tiap aya nu nagih leungit we. Lain bab nu kitu. Bismillah bisa ngaleungit teh kieu Pak. Kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tah. Dina hate urang teh aya geuleuh leungitkeun ganti ku deudeuh. Aya cua geura leungit ganti ku cinta. Aya rujit, aya benci leungitkeun ganti ku sifat welas jeung asih. Di dieu bismillah ngawujud dina hatena. Jadi nu ditempokeun ka batu teh nyaah, asih, deudeuh, teu ngewa, teu cua, teu ijid, teu rujit. Aya anu nepi ka dinya bismillah. Da ieu awakna ngareneng da hatena mah can ngareneng. Awak ngareneng, hate teu ngareneng, da bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah bieu pangajian, naon kitu deukeut jeung nu genut kuat huak bau kelek kitu.
awak ngareneng tapi hate teu ngareneng. Matak bismillah teh lain alat keur ngarenengkeun awak, tapi bismillah keur alat ngarendengkeun eusi hate. Bapak sholat berjamaah pan di masjid, naonna awakna ari hate berjamaah teu? Mana bukti? Eta bubar sholat sok ngomongkeun sholat batur. Nah hanya sholatnya diutek-utek gitu. Awakna ngareneng, hatena ge kudu ngareneng. Awakna berjamaah, hatena ge kudu berjamaah. Awak ieu dialus-alus, parab cacing taneuh, sok sagelis-gelisna ibu mau 7 menit be aku cacing. Mun goreng patut cacing ge mungeun. Nyebutna ge pait cenah. Doa bismillah bisa ngaleungit teh ngaleungitkeun egona, ngaleungitkeun keheulna, ngaleungitkeun rujit jeung cuana, sehingga bismillah teh ngawujud dina kapribadian. Lamun urang cua ganti ku cinta, mun urang geuleuh ganti ku deudeuh, mun urang benci ganti ku sifat welas jeung asih, bawa kana alam. Init kaleuweung jelema nyaah kaleuweung moal ngabukbak leuweung. Leos ayam manuk, jelemanya ka manuk, moal make jeung ngabedilan manuk. Init kana cau, nyaah kana cau, moal ngababadan cau. Nah, bapak teh nyaah kana cau, resep kana cau aya melak tara. Akhirna teh anu alus teh cau bangsa batur we. Sanajan cauna di Tasik pasti nyebutna cau Ambon, Pak. Padahal di Ambon eueuh cau eta. Bener tuh, Pak? Lamun me nu paling alus di mana? Doma nu paling alus Garut. Padahal doma nama di Tasik. Mun nu leutik mereka tetet budug. Doma mana eta? Tasik Malaya. Nah anu goreng jadi nu urang, nah anu alus jadi nu batur. Termasuk ustad, Pak. Ngarembet. Mun ustad nu jauh nu hadir ribuan. Ustad nu deukeut celeketek 20, nu 5 api-api ngompol teh. Salah gede lamun sifat seperti itu. Padahal sabenerna nu kudu dihargaan lain ustad nu jauh, tah ustad nu deukeut. Ceuk guru kuring aya bahasa kieu, ilmu nu matih adalah nu matuh. Ilmu nu matih adalah nu matuh. Saha nu matuh? Ha ustad nu deukeut, ustad setempat, matuh da ilmuna matih, matih sabab tempatna ge matuh. Ieu mah datang ka dieu ge hiji diulem, 2 dibayar, Pak. Paling bubar ti dieu ditanya ku salaki, ti mana bieu pangaosan? Jeung saha nanagerahna kumaha kitu we rame geus. Mata kula coba-coba ngahargaan ustad nu jauh, tah hargaan mah nu deukeut. Mata kuring make baju kieu teh nanaonan teh ngarah urang hargaan. Bodoh we. Nah, mangke jeung ngarah teh dihargaan sabab kuring sadar urang can aya hargaeun batur. Mata make calana kieu teh ngarah teh dipuji batur, nah da kuring can boga sifat terpuji. Da cantang tuh baju bodas, hatena bodas. Aduh, nu pakai baju bodas poporongos ka urang. Cantang tuh baju bodas, hatena bodas, Pak. Urusan hate mah bab akar mah sok. Buah alus, dahan alus, kembang alus, daun alus, akarna eueuh. Hate mata bab akar, mata urusan hate mah aya bahasa kolot baheula, lautan jero bisa diteleuman, hate diet manusia mah hese di nya matak nu leuwih apal kana hate sorangan iwati dirina, matak batur tong tudang tudi. Dan nyanyi kikituan tong kitu. Nu dilakukeun ku batur cantang tu manehna bisa nyaho. Sok ieu masjid beres ceuk saberes, ceuk rakyat, tanya ka panitia, hutangna ge gede keneh teh. Leres tuh abdi mah bisa maca tina teu bebereukeuteukan gitu bingung teh. Talamun ieu teh teu mawa duit ge jiga nu ka bingung suri haben. Panitia mah kuring datang lain atohnya kieu. Eta teh dina dieu ngagolak, Pak, hutang ku saha deuk dibayar kitu teh. Matang ke akhirna beres kuring ceramah, cing urang sodaqoh sasen beula saketip mah sapeser demi sapeser susuganan we hutangna jadi lalunas. Lain amin merek. Dua tah ilmu bismillah teh bisa ngaleungit. Katilu bismillah teh kudu bisa teuterak di kadek. Pecahkan ibu balik ti dieu tah bapak peso gitu. Kadek taleungeun, buntung ibu. Buka ku ibu palsapahna peso. Saseukeut-seukeutna peso. Moal aya nu leuwih seukeut tibatan omongan bibir jelema.
Saseukeut peso, ibu kataril ku peso, raheut ngaranna saminggu garing. Ini teh KTMC, rumah sakit pan TMC teh nya. Ini teh KTMC. Saminggu cager, Pak. Ku peso raheut ku peso saminggu cager, tapi raheutna hate ibu ku bibir batur hampura puluhan tahun cantang tu cager. Matak manusia nosok ngagogoreng batur, ngahina batur, ngaledek batur, ngarendahkeun derajat batur, gerang ngenteng kasang bebongok anjing. Palebah mana orang kudu ngenteng ka anjing dina kitabul gumarom jilid kahiji babna bab toharoh lamun sarung bapa atawa wadah atawa kulit diletak ku bibir anjing kumbah ku 7 kali make taneuh. Sah deui eta sarung dipake, sah deui Pak. Bawa kana kesimpulan najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Lain wel pan maraneh kaharti meureunnya aduh tuh aya meureun tah matak teu teurak dikadek teh teu teurak ku panghinaan batur sapanjang Bapak DKM panitia jurusanana jeung Allah lempeng we nyeun masjid teh dongeng ti batur dongeng ti itu tong didenge. Komo nu ngewaeun mah tong didenge pisan. Sabab saban manusia aya 2 nu bakal kajadian, nu resep jeung nu ngewa. Karena gerhana aya nu resep aya. Aya nu ngewa bisa jadi. Lamun dina riungan ieu aya nu ngewa tong maksakeun. Wih. Dipaksakeun ge kagandeng-gandeng kana ceuli atuh. Nganda jelema mah ulah resep teuing, ulah ngewa teuing. Lamun jelema ngewa teuing hiji waktu aya pangabutuh era Pak. Resep teuing hiji waktu boga masalah, erana bebeakan, matak tong make teuing ka jelema be aja biasa. Bapak nyaah teuing ka pemajikan, ibu nyaah teuing ka salaki maot pan hayang dikubur duanana. Eta teh awewe buraung, Pak. Nepi ka salakina maot judulna nyaah teuing, Bapak ari abdi bade jeung saha mending ngiring we ka jero kubur, cobaan jejak geura sok leuwe jor ka truk milu make itu. Da ngagajleng deui atuh teh. Maka nu make teuing mah pembohong gede. Heuh. Pek gerang ngaleungit artina ngaleungit teh teu teurak ku panghinaan batur. Sapanjang urang nyieun kaalusan tong digubris perkara anu ngewaeun. Kaopat ilmu bismillah teh nurus bumi. Nurus bumi teh teuleum kana rasa. Bawel cenah pamajikan emang mah teuleuman. Lamun bapak boga pamajikan bawel geura lalajoan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah iblis nepi kasieunun ku Umar bin Khattab. Tapi nalika di imah Umar bin Khattab dibawelan ku nu ngaran pamajikan, apakah Umar bin Khattab ngepret teu ngalawan teu cicing we. Ditanya ku babaturanna Umar, anjeun teh setan nepi kasieun ku anjeun. Nah, ari anjeun jiga nu sieun ku pamajikan. Jawaban Umar, lain sieun ku pamajikan, kuring ngahargaan kana gawena pamajikan, nyeuseuh pamajikan, ngumbah wadah pamajikan, nyangu pamajikan, nohonan kewajiban pamajikan, ngurus budak pamajikan, atuh eta bawel anggap we keur curhat. Hebatnya Pak. Bener, iyo bapak bah. Lamun pemajikan bawel Pak, da gampang atuh. Teu kudu boga TV, teu kudu boga radio. Engke pemajikan bakal nanya, nah TV dijual, alah ku bibir maneh ge tos cekap. Teangan hikmah. Tamatak ilmu bismillah teh lamun deuk dikembangkeun moal kapigawe Pak. Sok we urang ngacung we sok urang ngacung. Saha nu geus mampu ngamalkeun ilmu bismillah can kapigawe. Lamun diteuleuman nepi ka jerona. Sabab poin nu kaopat mah ilmu bismillah teh kudu bisa teuleum nurus bumi, teuleum kana perasaan batur. Sehingga lamun jelema bisa teuleum kana rasana batur, hiji bakal sabar, dua bakal gede moal gede amok. Hiji bakal sabar, dua moal gede asli tah. Da jelema sabar mah teu gede amok, mata lamun bapak gede amok keneh tong aku sabar ah. Dan nu sabar mah teu gede amok. Ibu haroktu harita nyuguhan kanu jadi salaki, nyuguhan kopi, ari suku pabaliut jeung karpet. Atuh peupeus gelas teh pre. Tah bapak nu kudu sadar.
Nah kudu sadar pulungan gelasna, pulungan belingna, pok ngomong wios mah tong jadi pamikiran, pepes gelas bisa diganti, tapi pepes hate nungaran pamajikan bapak kamana bapak neangan ganti, teangan lalaki nu kitu. Aya eueuh di Tasik lalaki kitu. Lamun eueuh aya saurang tah. Lamun teh mah lalaki nepi ka ngahawak teu ecreg nyuguhan teh kopi bahe peupeus gelas. Ibu tinggal bertanya, "Akang, nyaah ka gelas nyaah ka abdi?" Lamun nyaah ka gelas, tuh aya gelas salosin, hees jeung maneh sabulan. Paling bijil anak cangkir, Pak. Di dieu keur jelema sabar jeung teu gede amek bakal cerdas pamikiranana, bakal tepat sasaran dina tindakanana. Asal tong gede amek tepat sasaran. Ah ngenteuing nempo bapak-bapak kieu mah. Bisi bapak teu percaya urang tanya, "Bu, lamun ibu nyuguhan salaki peupeus gelasna, bahe kopina bakal dikumaha eta ku salaki ibu?" Aduh dipolototan. Sok ngomong mumpung aya urang, sok deuk dikumaha. Bakal dikumaha ibu? Dicarekan. Aduh, geuning garoreng adat bapak teh aduh. Ari ngaku dina agama boga sifat sobirin kudu salabar, jelema sabar mah teu gede amek. Solusi teh bakal tepat lamun teu gede. Tuh tina bismillah teh dikembangkeun mah Pak jero. Seueur atuh. Tah, isuk deui. Mah pangdamelkeun ci kopi. Lalaki bijaksana teu nyarekan, da bakal ati-ati atuh. Ngan pedahkeun lulungu. Leos ka dapur, ai uyah warna bodas, gula ge warna bodas. Maklum awewe keur lulungu, kerebek kana uyah. Geus si eta mah geus bisa capekeun deui wae atuh dah. Kocekeun jeung ci kopi. Mangga akang cai kopi moal bahe ayeuna mah. Bener na meja. Ngan pas disuruput pangset, Pak. Salaki nu sabar jeung teu gede amek diinum majikan nu ngeunah. Nalika pamajikan deuk indit digeroan ka dieu mah. Aya naon bapana asalila urang teu nginum bareng. Tah ieu gelas urut bapak, bibir urut bapak, kopi setengah ewang, bapak mah geus wareg, sok ayeuna mah mamaheun, itung-itung bobogohan, suruput kumaha diinum, karasa pangset dan juga gabruk, aa geuning pangset. Tinggal jawab ku bapak, sumuhun. Nya. Jelema nu sabar pasti teu gede amek tepat sasaran. Ah, moal nanya bapak. Da tina uratna ge, aduh. Dibere cai kopi pangset moal teu harung gampung kita sarupateun ngamong ka mana karep eueuh kaeuceregan geus kolot teh nyaho uyah. Bapak bakal rugi isuk titah deui. Mah, pang ninyuhkeun kopi, kumaha cik ibu? Ku sia we. Pamajikan teu ngagugu teh bongan urang nu tara bisa ngahargaan kana kasalahan pamajikan. Kembangkeun bismillah teh. Nu kadua ilmu bismillah, bismillahi kali nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih kitulah. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku agunganna Allah, bi ku kapangawasan Allah. Alam dunia ieu terjadi bi ku kudrat Allah. Cek Allah teh ismi geura cicingan atuh alam dunia hayang tenang hayang jongjon mah ku ismi ari ismi teh asma ku asma saha Gusti ku asma kami sehingga bi ismi dina ismi aya dua sifat Rahman jeung Rahim tuluykeun ka dituna Asmaul Husna jadi 88 dunya bakal aman lamun jelema caricing dina Asmaul Husna. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafiq ya Razzaq ya Rahman. Sok tong polontong salapan itu sok. Sok ya Rahman ya Rahim ya Malik. Keun hayang nepi ka mana? Ya Aziz ya Jabbar Singan tuh geus rada ngirung belah dieueun euy tuh nu itu mah geus jempe itu. Tah nu belah dia mah engap bungkul. Polontong disangkana 10 meureun. Akurkeun hirup urang jeung eta.
ngan mukhalafatul lil hawadisi ari Allah teh beda jeung makhlukna pan bapa jeung kuring teh disebut hamba Allah lamun hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti tah eta tong ngahambakeun diri ka Gusti Allah ari Allah teh nu mana nu boga asma teh salapan tinggal diri urang ngakurkeun jeung asma Allah beres hirup ya Rahman ya Rahim boga sifat welas jeung asih Allah maha welas jeung maha asih maka urang kudu boga sifat welas jeung asih Allah boga Al-Ghafar teh maha pengampun maha panghampura nu kitu nu kieu ge dihampura we ku Allah mah sabadag-badag dosa bapa sabadag-badag dosa kuring tong keung ku perkara dosa sabab panghampura Allah leuwih gede tibatan dosa manusia bener tah eusina tilu ibu Al-Ghafar teh geura seuri kanu baeud geura mere kanu pedit geura tanya kanu tara sanggup seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sanggup tah balik ti dieu salaki keur baeud ibu babara katakan haha maneh keur baeud insyaallah di dagor termos ibu naon maksudna urang kudu bisa seuri kanu baeud lain hartina kudu seuri hareupeun jelema baeud eta mangaledek ngaranna tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean mere kanu pedit mun hajat teh tong dituliskeun lain ini mah padewan 300 nya mah aja atuh 300 di dewan RT 15 hiji waktu RT hajat kumaha ceuk salaki mah Pak RT hajat geura bere 50 da ngahoak atuh 50 tempo heula catetan ditempo ternyata RT 15 da juga ngahoak deui ka salaki untung teu ngagugu maneh mun ngagugu rugi sia 35 kitu naon batur pedit dibales ku pedit cobaan batur pedit geura bales ku bager komo nu katilu geura nanya ka nu tara bisi ibu boga musuh saha we musuh ibu teh tetangga baraya tasa wae tara nanya tah balik ti gedor trok assalamualaikum ceuk itu teh waalaikumsalam aya naon dieu aing geus ceramah jeung negarana Al-Ghafar nu katilu kudu nanya ka nu tara babengok maneh 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ari sia ibu na ngajak pasea seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya ka nu tara lain perkara eta tapi niatan tina hate ngabales kajahatan batur ku kahadean itulah Ghafar Allah maha pengampun maka orangnya kudu asak hampura itulah hamba Allah Pak Allah boga sifat Al-Latif teh maha lembut wiridkeun ku sararea di masjid mungkin masjid anyar ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif nu saha eta ya Latif nu Allah kumaha ceuk Allah uduni astajib lakum geura penta ka kami da eta teh anu kami mata geus maca ya Latif teh penta ku ibu Gusti lembutkeun hate abdi kitu teh penta ieu mah haban wiridan ya Latif ya Latif ya Latif teu dipenta balik we ka imah salakina keur sare nah gantawang teh molor wae atuh nu gelo kitu eta ya Latif nepi ka teu neurak kana hatena cing neurak atuh aya naon nu dibaca teh sing neurak kana hate ya Latif wahai Allah nu maha lembut uduni astajib lakum geura penta ceuk Allah tidak nu kami lembutkeun hate abdi matak berjalan ti masjid ka imah ti imah ka masjid jeung tatangga jeung baraya di warung di mana bae di Indomaret di Alfamart di mana bae di mall bae Latif lembut asa eueuh nya angare kereng. Nu kadua, lamun urang jadi hamba Allah nampi kana kaputusan Gusti. Tapan Bapak hamba Allah, kuring hamba Allah, hampura hamba Allah mah kudu nerima kana kaputusan Gusti. Awak ibu we. Pan ku Allah geus diciptakeun sampurna, tinggal nampak teu kudu riweuh. Ieu mah halis geus alus, kerok ganti ku patlot. Balik ti dieu paseha jeung salaki leungit hiji Pak. Bulu panon ku Allah dibere ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah tuh kucap kicep ge hampang. Dirobah kaum ibu-ibu mah eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajigan nu berat kicep. Balik ti dieu marawa motor galebug angin badag nilep bulu panon palsu duanana ti kusrukana solokan kakara ya Allah. Lain Allah dudut bulu panon. Oh, keprok nu kasiniran mah. Nah maka jeung kudu dirobah Allah geus mikeun Allah geus ngajadikeun Allah geus miara mana bukti pemeliharaan Allah dina surat Fatihah ayat kedua alhamdulillahirabbil rob ay rob teh kami nu ngajadikeun kami nu miara kami anu ngurus mana bukti rambut manjangan halis teu manjangan itulah bukti rob Allah ngurus Pak coba lamun teu ngurus buuk panjang halis panjang wah
Pohoeun meureun Allah teu ngurus halisnya euy. Ku Allah mah diurus padahal rambut halis ge rambut, kumis ge rambut, bulu dada ge rambut, bulu bitis ge cing nu mana nu manyangan. Ieu pan halis teu manyangan, Pak. Coba da teu kabayang sagelis-gelisna urang Tasik panjang halis teu sudi aing ceramah di dieu lagi. Kau mau ustadna halis panjang assalamualaikum, cek ibu teh waalaikumsalam. Nu paling paur panganten anyar anu mana? Riweuh, mata hirup tong sok nyieun ka riweuh. Da Allah geus merek kagenahan, halis dialus-alus ku Gusti Allah. Da teu ngajedik jiga hileud henteu. Awak genut bae cirina alus parab. Ieu mah genut teh yey nu ngaran awewe kuat jiga nu galau tingkat dewa atuh. Mun dipoto nya ngeyeng kieu tah. Cing teh naha ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing. Dina foto di tempo langsing diajak panggih meber geuning. Matak naon lamun urang diajar narimakeun kana kaputusan Gusti. Ku sabab urang teu narima kana kaputusan Allah, balanyang senam di sisi jalan hareupeun moal. Tu dua. Cek kuring ditanya, "Bu, ai senam hayang naon?" "Langsing." "Sabaraha tahun Ibu senam?" 2 tahun. "Da teu langsing atuh, kalah ka beuki gede." "Naha beres senam?" "Goyobod, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki maot teh mikiran hutang urut baso tah." Matak jelema mah wajib narimakeun kana kaputusan Gusti. Kahayang urang jeung kahayang Allah berbeda. Kahayang urang tong pati digugu, kahayang Allah ungekeun. Sabab kahayang Allah mah sanajan terasa teu genah, tapi di balik eta aya kanikmatan jeung kagenahan. Contoh we, ibu hayang boga salaki teh kasep jeung beunghar. Ari jadi jeung nu petot. Leg-leg ku ibu. Pan hayang mah kasep jeung beunghar, ai jadi jeung nu petot tah. Hikmah, teangan hikmahna, hikmah. Teangan dina hikmahna da boga salaki petot mah genah. Coba boga salaki kasep jeung beunghar, hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Coba jeung nu petot, deuk balik heung teu kajeun. Malahan nu petot mah ditawaran tita salingkuh dambungeun, naha sadar diri moal payu sia teh. Ternyata di balik Allah mere nu petot keur ngageunahkeun hate ibu. Coba dibere kasep jeung beunghar, wah galak timuru, WA bakal diperiksa, telat balik bakal dicarekan, telat teh balik, rangeteng huntut teh mana heula. Aing ngaran kaum bapak-bapak kumis badag jangkung gede gak anger ku pamajikan mah sieun. Sok bapak geus balik ti mana telat, purungkut kuat jiga ucing kabulusan. Aduh, nu seuri kuat ngeunaheun. Jadi mun urang bener hamba Allah kudu narimakeun kana keputusan Gusti. Yuk ulah tetudinganan ka Allah teh. Kalakuan urang nu goreng nahan nuding Allah. Kalakuan urang nu goreng nahan nuding Allah. Kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul. Ku takdir gitu. Tong waka nuding takdir, Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ceuk Allah teh kami moal ngarobah kaayaan anjeun kecuali anjeun geus menta dirobah ku kami. Tah kunaon atuh jadi randa ngora-ngora budak jadi korban, maneh goreng adat. Matak adat teh robah, ngarah ku Allah dirobah rumah tanggana. Da ieu mah aduh salah kitu usaha saminggu bibir teh ka menakar. Si Bagong molor wae. Untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti sapepeting akang hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, mamah Bagong, bapak Bagong, ari abdi anak begu sajang. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding takdir Allah. Nah kagorengan urang nyeret-nyeret ka Gusti Allah. Talamun ibu bener-bener hayang jeung Allah, innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dina awak bapak, dina awak kuring, dina awak ibu aya 2 nafsu, hiji amarah, 2 mutmainnah. Amarah bakal cilaka ditungtung, mutmainnah bakal tenang ditungtung. Neangan anu tenang ditungtung. Ari amak nama moal robah. Geuleuh ibu kasalaki, amak kasalaki ngan robah biwir ulah bagong-bagongan. Kunaon atuh? Ala bidzikrillahi, ku dzikir. Jadi amak kasalaki tagogeun banget ibu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh cengut bari maca Yasin. Yasin. Insya Allah salaki moal ngamak nu aya ge maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai. Gebro duit 5 juta tangkep ku ibu, sodaqallahul adzim. Nafsu mutmainnah, nafsu nama teu robah, ngan eta bibir nu robah jadi berzikir.
Tanya latihan kayaknya mun ama kasalah kita subhanallah alhamdulillah atuh cek salah kita takbir Allahu akbar kumaha cek tetangga lukur para saya terima Allah dalam keadaan posisi apapun deker amak narima Allah deker kitu dekil ge ulah Allah dibawa ke salat wungkul ibubar salat jadi lain jeung Allah ai keur salat jiga nu nya urang jeung Allah ibu bar salat ngomongkeun batur nah ada Allah mah tara ngomongkeun batur bener ya sehingga lamun kabehanana dibawa kana bab akhlak masjid ieu beres Pak ti pondasi naik ka luhur bawa kana akhlak ieu nya masjid teh bawa kana akhlak ieu masjid ieu teh agreng kudu agreng nu ngeusianana ulah agreng masjidna celek ketek aki-aki dari waktu maghrib tepan kusabab eueuh wae jelema abah-abah tepan dakwah ngan dakwahna teh jiga kuring ai kuring mah hohoak sesengor ari abah mah dakwahna tepan lantip ku ngahariring ngaranna pupujian tiupan mik teteh satengah genep beletuk eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ai abah-abah kan loba error poho deui setengah genep disebut subuh jug langsung maghrib masjid agreng kieu mah geus rada meuje lamun abah-abah kolot ngabingbing budak ngora cenah jadi imam raoseun nya sakali ewang gitu abah subuh atau budak ngora isya jadi imam teh ulah abah we haben atau budak ngora teh dilatih mah engke ngadon barawong matak urang balenkeun urang seimbangkeun abah subuh tawa jeung isya ta budak ngora mah atuh lohor jeung asar pan abah eueuh harita dereg-deg takbiran nagog atuh budak ngora dari aki-aki mah pan ponok napas Allahu akbar Allahu akbar la ilah panapas juga asup ka jero ngapa eta hayang nyebut haillallah kuat hese nah da make angka panyambung eta haillallah make jeung aya eta aduh kabesekan masjid agreng pangeusieun ge kudu bawa kana kahirupan ukhuwah Islamiyah urang niron tina masjid kenteng teu ngaku kenteng semen teu ngaku semen paku teu ngaku paku pondasi teu ngaku pondasi batu ge teu ngaku batu langsung disebutan Masjid Baitur Rahman geus we aman nya Bapak nah ada urang ngomongkeun masjid di Bandung darang ngomongkeun masjid di Bandung Baitur Rahman tuh ngomongkeun masjid ieu urang padahal masih di ke error sih urang nuhun Masjid Al Ahsan masjid kebaikan gitu hade yang ngaran masjid kudu kitu gerasok semen teu ngaku semen batu teu ngaku batu kenteng teu ngaku kenteng kaca teu ngaku kaca sebut ya Masjid Al Ahsan geus nepi ka dinya teu pada ngaku nah ari urang loba pisan pengakuan dina hirup teh nya tuh mata kacamata ilmu mah eunteng deuk ngeunteng tina naon we tina belut pan da belut ge jadi ilmu sepuh aya belut teh belut gawir nu leueur geuning ditewakna teh saha eta nu loba janji eueuh bukti loba bos nyoros teh tanpa buktos bari basa demi rakyat embege ge dilebok ku si eta geuning kan oh belut gawir teh leueur di cekelan omonganna teh si eta ayeuna saenggeus meunang belut tempo di sawah ai bapa ka sawah melak naon melak pare nu dipelak adalah pare tapi nah jukut milu hirup da Allah teh ka bapa teh melak teh iman tapi kupur ge sok datang melak jujur tapi bohong ge aya melak alus goreng ge sok nyampak bener salah daya kedul alus goreng hampura tong nuding batur na awak urang ge pada-pada mika boga sok ngararaku da bapa ge ayeuna daya ka masjid pan baheula mengeludnya ayeuna ibu ditiung teh ayeuna nya pan baheula mah boro-boronya
Matak ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana jadi pada ngomongkeun kagorengan batur mending bongkar kagorengan diri sorangan istighfar gewat harita maka lol we ilmu tubu ilallah taubatan nasuha hiji anjeun ngahirupan masjid teh kudu loba tobat ka Allah istighfar ngaranna keur naon eta sadar kana dosa masing kadua sod ai sod teh sopa ai sopa teh lapang dada anjeun teh kudu lapang dada narimakeun tina perkara sagala rupa nu ngaranna ilmu deuk ti manusa deuk ti mana bae asupkeun kana diri sorangan geura sok deuk lalajo ilmu tina naon ibu da loba ilmu teh atuh Pak tina taneuh tina cai tina angin tina seuneu mun deuk dijadikeun ilmu tina taneuh pan ngaran-ngaran taneuh mah diidak dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo 3 tahun nolol hujan sapoe eueuh taneuh sifatna dendam sedengkeun ceuk Allah mintin manusa teh tina saripati taneuh matak lamun di dieu aya jelema dendaman taneuh sengketa jigana mah komo nu haseum beungeut mah jigana taneuh kuburan mah tuh mintin bawa deui kana cai ai cai teh luhur ka handap dipenet ku bapak naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui ngaran cai mah didupak matak naon eta sifat cai nyieun kahadean tong kahalangan kuno ngewa nyieun kahadean tong dumeh batu resep lempeng we lillahi taala cai lol deui tina angin angin aya dua rupa angin leutik jeung angin gede jelema sieun kuring mah teu sieun ku angin gede bakal salamet nah pemerintah leuwih ngarti ibu-ibu bapak-bapak orang Tasikmalaya enjing jam 10 bakal aya angin puting beliung kabur ya Pak salamet tapi pemerintah eueuh ngumumkeun dinten ieu bakal aya angin nu leutik ka hileuwir eueuh Pak tuh nu dijuru nunutan ku angin gede ku angin leutik eta teh nya cilaka na jelema mikirna kuno gede padahal cilaka na jelema mah kuno leutik kabeureuyan ku cucuk kuda moal mungkin tapi kabeureuyan ku cucuk pedak matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh nu paling nyata nu matak ngajadikeun urang jadi dosa jeung doraka tah hate sorangan matak perang lain kudu jeung batur perang teh jeung diri sorangan weh ieu na gerhana maruk lain keur perang perang rongkah ieu teh datang ka dieu teh perang rongkah naha make jeung naha ari bapak toong we ahlak Kangjeng Nabi Muhammad beres ceramah Nabi mah ditanya ku jamaah ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun ta ieu geus sok pen tajamna dibikeun moal alus sudon we hirup teh aing mah teu matih-matih ieu ceramah lamun cek ibu jeung cek bapak jam tangan kuring dipenta ku ibu moal dibikeun artina ibu lalajo ka gorengan kuring lalajo ka salan kuring nanya kana kagorengan ibu sorangan mun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring dibikeun moal tah sasarma jelema pedit tong sok silih omongkeun geuning urang teh sarua matak mun urang ngahina batur keur ngahinakeun diri urang mun urang nuding batur keur nuding diri sorangan mun urang ngaragrageun darajat batur sabenerna urang keur ngaragrageun darajat diri sorangan bener tamatak jadikeun masjid kana bab akhlak teu silih aku dina kahirupan kahartos ibu mana sorbana Pak mana marere ai emas kabaradag ai anting kabareuli ai palebah sodaqoh jug ngararirung kieu sok ai musim manuk kabeuli manuk ari usum emas kabeuli emas ai palebah kurban jadi ngadak-ngadak teu kabeuli keur doma Ibu aya nu tiasa sholawatan sok ka dieu saurang duaan kadang bisa jadi fitnah ya pan bari eta nyungkeunan bari sholawatan gitu ngarah beres bro nu mana Ibu duaan aya mic-na dua teh oh nya sok angkewe yuk mic-na yuk abdi istirahat heula ibu sholawatannya nya sok di dieu teu naon sok anu bieu dibahas teh karek cangkangna karek luar da di jero mah acan di jero masjid mah can dibahas tah urang lalajoan kumaha carana Nabi Muhammad nepi ka masjid teh jadi jugjeleg dan Nabi mah peka kanu hadir Abu Bakar Siddiq pan bagian ngararatna jadi lamun aya nu gering teh Abu Bakar nu apal
Sehingga cek Nabi teh yai Abu Bakar kunaon si pulan teu datang, cek Abu Bakar teh udur ya Rasul, da langsung reaksi atuh Nabi mah cing saha di antara urang nu boga duit leuwih bade naon ya Rasul, urang longok eta nu gering anu henteu ka masjid. Ngalut pan ti masjid teh kasaha ngalong nu gering, tah tempo atuh zaman Nabi ngalong nu gering teh indah. Sabara poe anjeun gering 3 poe geus ka doktor parantos beak sabaraha beak 300 yeuh ku kami digantian naon nu karasa ieu ya Rasul tekul ku Nabi didoakeun Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana jareg jeg poe isukan limaan ngalut ka masjid naha asa diperhatikeun ku jalma nu di masjid pan di urang mah ngalongok nu gering teh lamun donatur masjid. Mun donatur masjid, haji ngarana, panggedena 2 poe gering, ngalut ti masjid teh ka donatur, lamun jelema sangsara setengah paeh mah da hampir diantep teh. Paingan atuh armung ka masjid, lantaran masjid teh dijadikeun alat magnet pikeun ngabibita jelema nu teu ka masjid. Hiji tah. Ibu lamun ngalongok nu gering kitu. Kieu ibu mah, RT bejana gering, heuh Bu. Sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha cek ibu sing kuat sing sabar kon bae RT ujian da yakin eta HTRT juga langsung kieu babengok ibu-ibu ngomong kitu mah aing ge bisa teu nyaho ibu balik ti RT jatuh ti tajong ti kudawot raheut pan jadi gering eta RW ngadak-ngadak atuh buringas dari bejaan anu ngalongok maneh cenah RT gering ngadak-ngadak magejeng nempo dah yang dendam ibu saurna udur nya RT sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos seep sabaraha 300 kumaha cek RT sing kuat sing sabar nah da cager duanana gelut di lapang yuk urang nyonto cara nempo gering Kangjeng Nabi teh hiji ngajamin perkara anu dikaluarkeunana kadua ngadoakeun. Lol deui isukna aya si pulan teu datang Abu Bakar deui ya Rasul si pulan teu sumping kunaon teu ka masjid ditanya baheula mah kunaon teu ka masjid si pulan teh boga hutang ka mana hutangna ka warung deket masjid kade ya masjid deket warung mun aya warung bongkar heula jauhan gitu nah udah bapak-bapak ti masjid ti magrib juga isya balik heula hoream nganyu ka cenah udud ai aya sabulan teu kabayar mah pan jadi les we kata si eta teu ka masjid. Gaduh sametan cenah ya Rasul kumaha cek Nabi nyaah teuing umat kami ku hutang nepi ka eureun ka masjid kumaha cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih Utsman bin Affan nagog abdi ya Rasul nu gaduh artos mah pangmayarkeun hutangna dibayar ku Utsman bin Affan jug bejakeun Utsman ka jelema anu teu ka masjid yen hutangna geus lunas ku diri anjeun bejakeun pulan ka masjid deui hutang anjeun dilunasan cing kumaha lamun ieu aya nu boga hutang di jero masjid arek dipanglunasankeun alus ceramah tadi teh nu ngadenge hijau ge aing mah roream jadi dibangun Pak akhlak masjid teh di luarna dibangun teu silih aku di jerona dibangun kumaha etika ngarah loba jalma nu ka masjid jadi magnet sehingga masjid teh dijadikeun alat pikeun nulungan jalma nu di luar masjid disebut we ngamakmurkeun jadi ngamakmurkeun masjid teh lain hartina loba jalma nu ngalut ka masjid wungkul tapi masjid bisa ngamakmurkeun jalma di luar masjid. Lamun nu ka masjid 100 jalma cing atuh kali-kali mamawa bea sacangkir we berarti 100 cangkir artina 100 cangkir teh 25 liter artina 25 liter teh 25 kilo teh artina sakarung lamun sabulan berarti 4 karung tina sabulan eta reret jompo pangmerekeun reret miskin pangmikeunkeun reret yatim pangmasihankeun demi Allah lamun masjid geus kitu moal aya yatim anu katalangsara moal aya jompo nu musafir di Indomaret masjid jadi alat solusi keur ngabebaskeun kalaparan jalma nu lapar. Parantos masjid geus nepi ka dinya. Ngahaja ngarak diomongkeun teh ngarah ngagara rugu. Yang ke WWA ku panitia, hade kitu ceramah teh. Nah, ngagara rugu ibu-ibu teh 2 minggu. Ai katuna pada ngeclok. Paingan atuh zaman Nabi jalma teh ketergantungan ka masjid sabab zaman Nabi mah pribadi nu dibangun di masjid teh bisa ngamakmurkeun nu di luar masjid. Ngesan capek lain naik jam 5:30 ayeuna jam 10 leuwih 15 hampir sajam 25 menit
Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Oh hayang nepi ka pan itu di kota ari ibu. Di kota mah ulah peuting-peuting teuing teh. Hayang nepi ka jam 12, ai belah dieu. Oh hayang nepi ka jam 2, oh edan euy. Ibu anu ngangetiung hideung hoyong dugi ka 2. Ibu nu belang-belang hoyong dugi ka 12. Tah pali dinya? Jam 1, oke. Tah nu tiluan nu jam 1 sok ka dieu. Nu jeung nu kadua jeung jam 2, tah ibu ngilu ka tiluannya tiluan. Nu hayang nepi 12, nu nepi jam 1, nepi hayang 2, pek belah ditu. Tah urang mah urang baralik. Sabab abdi mah tara nyarek niat batur, alus teh niatna. Hayang nepi jam 2, alus, dorong ku ibu, dukung. Hayang nepi jam 12, alus. Hayang nepi jam 1, alus. Tong dicarek, Pak. Sok ngagunuk belah dinya. Tah urang mah urang baralik. Nah abdi ngeusan lapar teh. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampah kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.